Mitra kaum dangu kumaha daramang sadayana. Alhamdulillah Mangjaya ya hibar pangduati para wargi tiasa mancen tugas neraskeun hanca dongeng nu katuna kamari. Mangga urang teraskeun deui kumargi cenah numutkeun katerangan ti yang ieu saya yang saha cenah para mitra yang siluman deh lah yang siluman emah teh cumun lah Cakrasena cumun gitu eta keris titisan iblis teh aya di yang Sukmarasa namun ku diudagu Sukmawati anu ngarobah wujud jadi Nyititi oge si burak nu ngarobah wujud jadi Jang Darta si horeng teh di tempatna yang Sukmarasa tos teh aya sasaha mangga urang teraskeun samali kamari ngabandungan yen harita teh di guhana Warudoyong di guha Pasir Caringin di tempat Nyimas Centring Keling aya Kiwanara anu memang tos jadi babana di talian gitu namun ditulungan ku Jang Darta mangga urang teraskeun namun sok sanaos ditulungan ge masih keneh ngalempreh duanana cacan dilir-lir tina kapiuhanana. Urang teraskeun para wargi kaum dangu Mangjaya ngaturkeun nuhun ka sugri kaum dangu nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Jang Darta teh cicingeun gereyem manehna babacaan sabisa-bisa. Bari meureumkeun panon tayalian rekahan nu duaan sangkan bisa eling deui. Sapa maktul kabul sapana jati nekanan tetela teu lila duanana brai beuntak lilir tina kapiuhanana pohara ngagebegna barang manehanana nempo sakuriling eta tempat tetela padumukan Nyimas Centring Keling di jero guha Warudoyong Pasir Caringin. Duanana pok nganuhunkeun ka Jang Darta jeung ka Nyititi nu geus nulungan ka maranehanana. Kalayan harita keneh ku Jang Darta ditanya kumaha mimitina pangnadirina Kisabda jeung Siwanara aya di jero guha Warudoyong Pasir Caringin padumukan Nyimas Centring Keling dina kayan kapaehan sarta nyanang tatali. Gancan Kisabda harita nerangkeun ti mimiti tug nepi ka maranehna duaan teu inget naon-naon. Yen dina raraga maluruh Darta jeung Nyititi takut nyiina bat ditepungkeun jeung Nen Sukmawati katut kiburak sakuloneun sirah cai Cikandung antukna kajadian tarung nganya kitu rumasa maranehna duaan kateter jajaten nu antukna teu inget dinaon-naon. Inget-inget ayeuna geus ditulungan ku Jang Darta. Jadi namai basa kapena ku Jang Darta sareng ka Nyititi kayan jisim kuring sareng Kiwanara teh nyanangan tatali. Bari teh mut naon-naon Jang Darta? Kisabda hayang ngayakinkeun tutas medar lalakon anu kaalaman. Bener Kisabda. Mun kitu mah nu mawa Kisabda jeung Kiwanara teh kana tangtu Nen Sukmawati jeung kiburaknya. Rupina kana kitu Jang. Teu sangka manehna ayeuna tambah luhur ilmuna. Utamana mah Nen Sukmawati make geus ngabogaan sisir jimat sakala. Atuh kiburak tadi ngagunakeun keris warna bulau. Ngagunakeun keris buah keris titisan iblis Kisabda. Sanes depenten warnana. Ai keris titisan iblis mah sim kuring ge apal sumut. Benten lukna ieu mah. Pami dibandingkeun sareng keris titisan iblis mah benteng kayana nyai. Si Mabdi ge yakin yen sanes keris titisan iblis cek si Wanara nguatkeun kana omongan Kisabda. Sigana mah keris sejen ngan pohara ampuhna meureun nya Kang Wanara. Numawi bener pisan Jang Darta. Janten ujang ka dieu teh hoyong ngayakinkeun ka aya Nyimas Centring Keling Jang. Numawi mang margi nyiinah nu parantos sasarengan sareng Mang Odet katut udi di kalereun sari kirah cai Cikandung ayeuna beteu aya. Gerayu urang kaluar da Mang Odet jeung Kang Udina ge aya di luareun ieu guha. Wong atuh Jang ngiringan Jang. Kisabda jeung Kiwanara harita keneh kaluar ti jero guha nuturkeun dirina Jang Darta jeung Nyititi. Barang geus aya di luar pok tepung jeung pihakna Mang Odet katut udi atuh gabrug silih rangkul. Itu ieu nyacapkeun ka sono taya kakagok najan Kisabda siluman tapi da bager jeung bela bungahna aya atuh Mang Odet katut udi ayeuna bisa panggih nya kitu deui Kiwanara najan wujudna monyet tetep dinyaah jeung bunga. Lantaran para mitra ieu monyet teh monyet kajajaden lain monyet sato biasa. Geus kitu mah para lakwe Mang Odet ngadadarkeun kajadian eueuhna nyiina. Tadina diteang kadinya teh susugana nyiina teh dipaling ku pihakna Nyimas Centring Keling. Haripek Nyimas Centring Keling nama eueuh
atuh Nyi Inah ge eueuh malahan ayeuna bet ditepungkeun jeung Ki Sabda katut Ki Wanara. Pikeun si Wanara jeung Ki Sabda bungah nu aya lantaran sacara teu langsung hal eta geus jadi cukang lantaran dinrina salamet. Damun Jang Darta ayeuna peuting ieu teu daratang maka dinya boa kumaha nasib maranehanana mangkaning dina kaayaan teu eling, dina kaayaan teu inget dinaon-naon bari geus nyanangan babadan anu aya di eta tempat. Geus kitu mah sarerea ngariung di luareun guha bari ngaguar lalakon sewang-sewangan nemrakeun pangalaman masing-masing nu kaalaman jeung tumiba ka diri maranehna. Boh Jang Darta boh si Wanara nya kitu Ki Sabda nyaritakeun lalakon masing-masing tug nepi ka ayeuna bisa tepung di Growuha Warudoyong Pasir Caringin padumukan Nyimas Centring Keling. Urang tuna heula para mitra kayan Jang Darta sapara kanca sacara teu dihaja ditepungkeun jeung pihak Ki Sabda katut Ki Wanara di jero Guha Warudoyong Pasir Caringin pamatuhan Nyimas Centring Keling. Malikan kaya Nyi Inah nu ti heula salamet teu kungsi jadi korban kakejeman dirina Den Sukmawati. Dirina salamet teu kabeunangan ku serangan sisir jimat panggeulis Den Sukmawati. Saterusna Nyi Inah aya nulungan wujud hiji maung lodaya gedenaker nu saterusna dibawa kabur Nyi Inah teh dibawa ingkah ti buruan Guha Warudoyong Pasir Caringin. Saterusna ku eta maung lodaya diri Nyi Inah dibawa ka hiji lemur nu pernahna dilebakeun Gunung Gadung. Katelah nama lemur Cikole tur ditungtung lemur Pangkalerna nu paeunteng-eunteng pisan jeung pasir luhur nu katelah Gunung Gadung teh aya hiji wangunan saung yang hareup ngaler dina harti yang hareup ka palebah Gunung Gadung. Nya kawangunan eta saung nu aya ditungtung lemur Pangkalerna teh maung lodaya mawa diri Nyi Inah ngan tetela harita duka reuwas duka kumaha lantaran sadatangna ka eta saung. Kaya Nyi Inah teu inget naon-naon. Nyi Inah memang tadi ge keur mangsa di perjalanan keneh salila dibawa ku sakadang maung bari dibawana ge diheum-heum ku sungutna ngarah gancang lumpat. Nyi Inah geus teu inget naon-naon. Nyi Inah geus kapiuhan alias kapidara. Basa eta maung lodaya datang ka hareupeun saung tetela di buruan saung geus nyampak tangtungan saurang sepuh anu angguan sing sarwa bodas mapag kadatangan si lodaya nu mawa Nyi Inah. Sok Nyi Inah dituna dina palupuh saung bari eta maung ngadepong payuneun eta ki sepuh. Galindeng anjeunna sasauran ngagalindeng lirih naker. Syukur anjeun geus datang Boreleng kalayan syukur anjeun geus bisa mawa Nyi Inah bari dina kaayaan salamet. Teu kungsi perlaya, teu kungsi kalengitan nyawa akibat pagawean Den Sukmawati jeung siluman burak. Sakali deui kula ngucapkeun syukur Boreleng katarima ku kami kabelaan diri maneh teh. Sasauran eta ki sepuh nu tayalian lintang ti Eyang Sukmarasa bari jeung usapan deudeuh naker kana tonggong si lodaya nu anyar datang. Si lodaya nu katelah si Boreleng teh gawenangan ngalenotan bae dibarengan jeung disada gagawuran bangunan nu sugema hate ku ayana dipuji ku dunungan dipuji bari jeung diusapan kalayan pinuh ku kadeudeuh jeung kanya. Ayu urang ka jero lodaya pan ayeuna teh geus peuting mun di luar bae tiris yu urang ka jero. Kami eueuh batur jeung urang babarengan areka Nyi Inah sangkan lilir tina kapiuhanana. Eyang Sukmarasa lajeng mangku Nyi Inah nu masih keneh ngalempre lajeng lebet ka jero saung atuh si Boreleng nuturkeun tukangnana. Geus aya di jero magek Eyang Sukmarasa calik kalayan tumanina naker dina palupuh saung. Si horeng si mana horeng eta teh Eyang Sukmarasa teh para mitra. Sedengkeun diri si Boreleng ngadepong di handap. Harita bari paneteupna manco ka Eyang Sukmarasa bangun meredih kamanehanana sangka Nyi Inah gancang-gancang dicageurkeun deui. Tos aya di jero saung lajeng Eyang Sukmarasa nareka Nyi Inah. Eyang Sukmarasa jajampean husunaker mapatkeun pangjiad atawa pangdoa sangkan diri Nyi Inah lilir tina kapiuhanana. Rengse babacaan, rengse ngadua, bari muntang tulung kanu agung Allah Subhanahu wa ta'ala, muntang tulung kanu maha kawasa,
terus bae Nyi Inah teh raraina ditiup harita brai Nyi Inah beunta lilir tina kapiuhanana red ka Eyang Sukmarasa teu kinten bungah manahna pok Nyi Inah kadalisan. Eyang hatur nuhun ditepangkeun sareng abdi, hatur nuhun ku pitulung Eyang sareng si Boreleng. Memang geus jadi kewajiban Eyang pikeun nulungan ka hidup anaking. Ngandina nganuhunkeun maulah ka Eyang kanu maha kawasa nu Ghafurur Rahim. Lantaran nu langkung pantes pikeun urang ngucapkeun syukur angin ka mantengna nu maha welas tur maha asih. Tah kitu anaking waler Eyang Sukmarasa estuning matak pikajriheun dina sasauranana. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Wargi sadaya Nyi Inah ngarasa heran oge tuluy manehna nanyakeun nanging geuning ayeuna mah di dieu linggih teh Eyang teu di tempat dipayun di leuweung kadu naon margina Eyang lulantaran geus saheulaanan mah Eyang tembung diganggu ku si Sukmawati jeung Ki Burak nya mending di dieu heula we anaking kajaba mun Eyang geus mikeun keris titisan iblis ka diri hidup. Teu naon Eyang bakal balik deui ka pamatuhan ti heula. Janten Nen Sukmawati sareng Ki Burak teh tos terangeun padumukan Eyang. Nu matak maranehanana geus nyahoeun lantaran dibejakeun ku Ratu Siluman Cakrasena nu jadi gunung pananggeuhanana. Malah tutas maranehna ngakaya ka diri Nyai bari jeung geus kaleungitan ku diri Nyai. Lantaran Nyai ditulungan ku si Boreleng maranehna arinit ka leuweung kadu ka pamatuhan Eyang. Tur lamun teu salah implengan Eyang ayeuna manehna araya keneh di ditu anaki. Eyang kedah engal diperuhkeun kedah engal sina insap Nen Sukmawati teh Eyang. Ki Burakna sina musnah ngarah taya gangguan deui ka pihak urang. Kumaha upami ditepungan ku abdi ka ditu Eyang margi jisim abdi ngaraos panasaran keneh ka manehna. Memang isukan hidup kudu kaditu tapi ulah lengo. Dirina Sukmawati jeung Ki Burak pangna ngajorag ka mapatuhan Eyang lantaran hayang menta keris titisan iblis ti Eyang. Maranehna nyahoeun ti Ratu Siluman Cakrasena yen keris geus dicangking ku diri Eyang. Da ku Eyang moal dibikeun ka sasaha lintang ti keur diri Nyai anaking. Janten keris titisan iblis dipayun teh Nen Sukmawati ayeuna aya di salira Eyang. Bener anaking. Tur eueuh deui nu leuwih hak pikeun nyekelna lintang ti diri hidup. Gunakeun anaking ku hidup pikeun nginsapkeun Nen Sukmawati kalayan pikeun meruhkeun kakuatan siluman laku Ratu Cakrasena. Ratu Cakrasena sapara kancana anaking. Ku si Eyang Sukmarasa ngaluarkeun keris tina cangkeng lajeng ku anjeunna disangakeun ka Nyi Inah bari saurna. Yeuh tarimakeun ku hidup Nyai. Rawatan ku hidup gunakeun sing bener. Pake pikeun kamaslahatan di dunia ieu. Unyuk sumang Eyang bari jeung ngadeg-deg tur ngeleper. Nyi Inah nampanan keris-keris anu ngagebur hurung salila ieu jadi rebutan bangsa siluman. Salila ieu geus ngamangsamang pirang-pirang jalma. Geus aya dina dampaleungeun Nyi Inah. Keur Nyi Inah ras loba kainget-inget ka bapa nu eueuh. Inget ka diri nu jadi inung nu geus jadi korban eta keris. Nya kitu apanan bapana Nyi Titi, bapana Jang Darta geus jadi korban eta keris. Malah nu anyar keneh pisan Nyi Iroh urang darmaga. Eyang hatur nuhun kana kapercentenan Eyang ka jisim abdi. Kamu nyepeng ieu keris nanging asa abot tanggal walerna Eyang. Abdi mah asa abot kanggo ngagunakeunana sok sieun jisim abdi lepat ngagunakeunana Eyang. Mugi Eyang kersa masian bongbolongan me ka jisim abdi Eyang pikeun ngajaga ngaraksa ngajaring ieu keris. Ngingetkeun eta keris geus ngamangsa puluhan korban. Ngajadikeun Nyi Inah radah marmir oge dina nyakelna mangsa ayeuna. Teu kudu hamha
paham teu kudu loba pikiran anaking muga hidup sing bisa nyepengna kalayan ngagunakeun anak dina jalan nu dipiridho ku Nu Maha Kawasa gunakeun pikeun tutulung kanu butuh tatalang kanu susah pikeun tulung tinulungan ka sasama jalma bari sajeroning ngagunakeunana hate hidup ulah dibarengan ku hayang binasa ka sasama najan upamana dina ngagunakeunana pikeun yang hareupan lawan samata-mata ukurna nyeurekeun pebeneran jeung keadilan ngabasmi kaangkara murkaan anaking anu jelas katerangana tugas urang di alam dunia ieu nyaeta amar ma'ruf nahi mungkar ku jalan eta pakarang geus aya di hidup sakali deui eyang miharep supaya enden Sukmawati daekeun insaf daekeun babalik pikir nya kitu deui bangsa siluman nu silila ieu ngabantu ka manehna supaya kapokeun teu deui ngaganggu ka pihak urang anaking sakitu amanat eyang muga ku hidup bisa diturutkeun anaking eyang Sukmarasa sasauran panjang lebar maparin piwejang ka diri nyiina nu kiwari geus nyekel pakarang gaib nu mangrupa keris titisan iblis sanes pakarang gaib dengan namanya pakarang aneh milihnya gaib namanya ge gaib atuh para mitra pakarang aneh ge para mitra nu mengandung kekuatan luar biasa keris titisan iblis atuh para wargi ngaso heula ngaso kumaha nu kauninga para wargi eyang Sukmarasa sasauran panjang lebar maparin pibejang ka diri nyiinah nu kiwari geus nyekel pakarang nu aheng nu mangrupa keris titisan iblis eyang hatur nuhun kana sagala rupi pibejang ti salira mung nah kinten-kintenen Sukmawati sareng pihak siluman anu ngarojongna nu ngabantuna bakal sieun bakal talu kata nepi moal ku ayeuna ieu keris di diri abdi eyang nyiinah bangun masih keneh cangcaya sok sieun dirina nu nyekel eta pakarang masih tetep teu bisa ngelehkeun ka pihak Nen Sukmawati sapara kanca insyaallah pakarang gaib anu aya di hidup pakarang ahing nu aya di hidup nu silala ieu aya dina cekelan Nen Sukmawati bisa ngaruh mengeruhkeun kakuatan Nen Sukmawati jeung muliana nu ngamusuh ka pihak urang ngan kahade sing bener-bener nyekelna sing iatna sing ati-ati ulah nepi ka eta pakarang rag-rag deui kanu lian pindah leungeun pindah tangan kanu sejen utamana mah kudu jadi peringatan pakarang keris iblis ulah nepi ka kacekel ku pihak Nen Sukmawati ngelantaran dunya moal aman lamun eta pakarang dicekel ku manehna bangsa manusia moal aya tenang lamun eta pakarang aya di maranehanana anaking kumaha kaharti caritan eyang anaking kahartos eyang syukur eyang ngarasa bagja jeung sugema nyai ngadenge carita nyai siap sadia pikeun numpes kajahatan dina nggoning oge urang migawe pagawean hade nyaeta nu kasebut amar ma'ruf jeung ngabrantas kejahatan nahi mungkar harita para wargi sadaya atuh nyiinah nyarita deui nanging upami digunakeun ka Macakrasena ratu siluman nu jadi pananggehanana diri Nen Sukmawati teh na ieu keris baris bisa digunakeun na keris baris tiasa diperukeun kakuatanana kumanehna tanapi moal eyang sumuhun asa dina ngagunakeunana dibarengan ku muntang tulung kanu Maha Kawasa kalayan ulah poho nyebut asmana Allah insyaallah eta siluman jahat siluman telenges baris bisaeun eleh nganajan kitu mun tetep hidup teu bisa ngelehkeunana ulah kapok ulah aral subaha meureun geus kitu kajadianana tacan waktuna tacan diparengkeun ku mantena anaking utamana mah sing kanel kayakinan urang
ulah ham-ham ulah salempang kalayan sing kandel rasa keimanan urang ka mantena, ulah ngolemar ulah luak leok lir pucuk awi katebak angin anaking. Aya nu bade ditaroskeun ka salira eyang teh, kitu ge manawi eyang kersama parinterang ka abdi. Perkara naon nu rek ditanyakeun diri hidup teh anaki? Perkawis pun bapa nah di mana ayeuna ayana teh anjeunna teh eyang. Bari jeung dumareda Nyi Inah nanyakeun ka aya nu jadi bapa, dirina pohara sonona hayang geura bisa tepung jeung nu jadi bapa, anu geus pohara heubeuna teu tepung jeung manehna. Bapa hidup ti heula memang kungsi kapanggih kujang Darta di jero guha roro ireng di guha nangkot. Ngan hanya kaburu manten kaancikan ku siluman Cakrasena nepi ka pipisahan deui jeung diri Jang Darta. Rupi ayeuna di mana eyang, di mana anjeunna mugi eyang tiasa ngawartoskeun. Abdi banget hoyong tepang sareng pun bapa hoyong tiasa nulungan mantenna eyang. Nyi Inah meunigeus teu sabar. Ayeuna nya eta bapa hidup aya di alam siluman, aya di panyara siluman, panyara panyarangan, panyara racun anaking. Di negeri Buana Lila maksad eyang teh? Bener. Naon margina aya di dinya eyang atanapi ku Ratu Siluman Cakrasena di cana kadinya? Nyi Inah netep antep naker ka diri eyang Sukmarasa. Memang kitu anaking. Dirina Siluman Cakrasena nu ti heula kalayan masih kene ngancik dina diri bapa hidup saterusna kabur ka alam siluman, kabur ka nagarana babarengan jeung Enden Sukmawati. Sanggeus aya di ditu bapa hidup diasupkeun ka panyara, atuh ayeuna Enden Sukmawati geus aya di alam manusia. Sanggeus saminggu lirana ditambahan ilmu panemuna ku Mbah Cakrasena. Eyang mugi eyang maparin paidin ka jisim abdi kanggo saengal-engalna abdi nulungan pun bapa, ngajait pun bapa di dinya eyang. Samemeh hidup miang ka alam siluman, nulungan ka bapa hidup, leuwih hade miang heula ka urut pamatuhan eyang ti heula, nyatana kaleuweung kadu. Janten kitu eyang? Bener adaking ceuk pameleng eyang. Ayeuna diri Enden Sukmawati kalayan babarengan jeung si burak geus aya di dinya. Di dinya maranehna hayang nepungan eyang menta keris nu aya di eyang. Ku jalan di bejaan ku Ratu Siluman Cakrasena, maranehna miang kadinya nyaeta sababna eyang gancang ka dieu. Ngarah tumanina mikeun ieu pakarangka hidup. Ku kituna eyang ngutus ka diri hidup pikeun ngadatangan ka urut pamatuhan eyang. Tapi ulah sorangan kadituna anaki. Kedah sareng saha kitu eyang? Ajak si Odet jeung Jang Udi ngarah aya batur pikeun paku kumaha, pikeun paheuyeuh-heuyeuk leungeun paantai-antai tangan. Janten abdi kedah kasirah si kandung heula pangintenya eyang. Bener. Kalayan ngarah gancang kadinyana hidup kudu tumpak si boreleng dina lumampahna. Nu dimaksud supaya isuk keneh datangna miang ti dieu subuh keneh. Lantaran lamun beurang teuing bisi maranehna arinit manten neangan ka hidup anaki. Kumaha mun kitu sanggup atawa henteu anaki? Kitu ceuk eyang Sukmarasa. Ngaso heula para mitra, ngaso heula ngaso. Para mitra kaum dangu, Nyi Inah ditanya kasanggupan ku eyang Sukmarasa tuluy nyang jawab. Duka tu eyang da upami teu kaabotan mah hoyong nyalira we. Hartosna mah dina nggoning mios ka padumukan eyang teh teu kedah direncangan ku Kang Udi oge ku sumuhun Mang Odet eyang. Abdi hoyong jongjon ngajajal ka diri Enden Sukmawati sareng kasih burak kitu eyang manawi kawidian ku eyang. Nyi Inah usul hayang sorangan dina lumampahna poe isukan kaleuweung kadu.
nyate naon-naon gitu oge tapi tetap ngarah hidup aya batur pikeun pakukumaha hidup baris di baturan ku si boreleng ngarah teu keung teuing anaking susuganan dina mangsang ke hidup ngalaman ripuh si boreleng bisa ngabantuan ka hidup. Hatur nuhun Eyang, hatur nuhun karena kasayan ti salira. Teu naon kitu gue memang apan kahayang hidup nyai. Nanging ari Kang Darta sareng Teh Titi ayeuna aranjeunna aya di mana Eyang? Naroskeun kitu sote manawi Eyang uninga kana kaayaan aranjeunna mangsa ayeuna Eyang. Ayeuna maranehna memang geus diparengkeun tepung. Urti heula ge geus sababaraha kali ngelehkeun ka Nen Sukmawati jeung ka Ki Burak. Nganya kitu maranehna tacan kapokeun keneh. Susuganan lamun nyang hareupan keris titisan iblis mah Nen Sukmawati jeung diri Ki Burak baris kapokeun anaking. Suajang Darta jeung Titi Hanyaka can bisa nerangkeun di mana arayana ayeuna. Tong salempang tong ham-ham tong hariwang isuk jaga ninggeto besok baring supagi baris bisa tepung jeung diri hidup. Tah kitu ayeuna king keun ayeuna mamaranehna dina kaayaan salamet ngan aya amanat ti Eyang keur diri nyai. Perkawis naon Eyang? Nyi Inah netep antep ka diri Eyang Sukmarasa mung Hanyaka waktasna seep.